Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya Kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patebang dangu deui sareng aki tangtosna di acara nu maneuh nyaeta dongeng pangbeberah manah ti Kidagar official YouTube. Pamirsa, wengi ieu aki saja medar lalakon enggal anu judulna teh Samoja. Terang Samoja pamirsa, kembang Samojanya. Pami bahasa Indonesia nama Kamboja pangintennya. Ieu dongeng rekan aki nyalira didongengkeun oge ku aki, mugi-mugi katampi kalian kamingahan tiasa janten panglipur kalbu, pangbeberah kana manah, pangrepeh kana hate. Sasiereun sabeunjeureun aya hikmah anu biasa dicanak urang sadaya kangge pienteungeun hirup kumuh di alam dunya. Sadajan aki bener dongeng pamirsa, mangga kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun ulah asa-asanya di subscribe wae, ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi atuh sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, dipaparinan kesehatan lahir sinareng batina. Dijembarkeun manahna, digampilkeun rezekina, dilancarkeun sagala rupi urusanna oge ditebihkeun tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Pados nyangkolong kana waktu urang itemeyan wae nya. Urang hanca bagian anu munggarana parah sama kawitanana sor bajigur sorang awugna. Mangga kaparayun sadayana prung Di wewengkon Kabupaten Tasikmalaya aya hiji lembur anu katelahna Bantarsari. Pikeun ka lembur Bantarsari teh lamun ti kota atawa ti terminal Indihiyang mah bisa ngagunakeun angkot 013 anu arah ka Galunggung. Kusabab ayana di suku Gunung Galunggung, lembur Bantarsari teh kawilang lembur nu resik tur asri, pamandanganna endah kacida. Caina curcor tutuwuhan oge sarubur harejo lemo. Kocapkeun di salah sahiji imah nu aya di lembur Bantarsari, hirup saurang ustad anu katelahna Ustad Aca. Ngaran lengkep nama Aca Sukarsa, asli pituin urang Bantarsari. Ustad Aca ukur hirup duaan jeung budak awewena anu kakarak lulus sakola SMA. Ngaran budak teh tadi nama Elis Rismawati, tapi kusabab ririwit bae geringan bae nya ngaranna diponokeun ukur Rismawati. Ari indungna Rismawati geus lila tilar dunya, sawaktu baheula ngalahirkeun Rismawati ka alam dunya. Disaprak pamajikanna tilar dunya, Ustad Aca teu daekeun kawin deui tuk tepi ka kiwari. Rismawati hiji wanoja anu kawilang bageur sarta nurut kana omongan nu jadi bapana. Tara liar kajauhna lamun taya perluna mah, kana ibadahna lekat pisan. Tahajud ge teu welehna unggal peuting dilakonan. Hiji mangsa di Masjid Lembur Bantar, jamaah sholat maghrib kakarak budalan. Ustad Aca sarta Kiai Jarkasih kakarak rengse ngadua. Duanana nguniang hudang, saurang jajaka nu sila sisieun Ustad Aca nyaeta Ustad Lesmana Maulana. Biasa disebut Ustad Maulana, oge milu nuturkeun hudang. Ustad Maulana teh anakna Kiai Jarkasih.
Umurna saluhureun Rismawati kacek 4 tahunan. Satiluna muru kapanto masjid, tapi palebah saparanti awewe satiluna ngaranegeureun. Sabab ngadenge sora nu ngaji sanajan teu pati tarik tapi sora nu ngaji kacida halimpuna. Panjang pondokna ngepas tajwidna bener sarta lagam ngajina mata kuaas nu ngadenge. Satiluna ngareret ka tempat datangna sora, Kiai Jarkasi gogodeg. Wagya Ustaz Aca mah boga budak awewe anu sakitu solehana. Ngajina mani pinter, sarta mirasa kana hate. Beres SMA rancanana rek kumaha budak teh. Cek Kiai Jarkasi bari netep ka Ustaz Aca. Saurna mah hoyong kuliah Mama Kiai. Kalau Ustaz Aca ka Kiai Jarkasi. Nah kuliah. Lin urang geus paheut bajami baheula teh Ustaz. Yen urang bakal bebesaran. Kiai Jarkasi rada kerung ngadenge jawaban Ustaz Aca. Semua abdi parantos satuju. Urang bakal bebesanan. Malahan si Nyai getos kersaeun apanan mung bae palai kuliah heula pambunutna teh. Malah perkawis ieu teh tos disanggamkeun ka tuang putra ge, ceuk Ustaz Aca bari ngareret ka Ustaz Maulana. Bener eta teh Lesmana. Kiai Jarkasi malik netep ka anakna. Leres sama abdi teh ngawidian neng Risma kuliah wios abdi anu teras diajar ilmu agama sareng neleuman kitab-kitab. Risma mah wios we neleuman kamajengan ilmu zaman kiwari, utamina ilmu teknologi anu mungkin majeng wae supados putra-putri abdi engkina langkung masagi ilmu dunya sareng akhiratna ama. Ayuhunkeun hapunten bilih abdi lepat ama. Walon Ustaz Maulana bari tungkul teu wani netep ka bapana. Heunya cenah dari hidupna geus apa sasangidinan mah. Ya hareupna ge hidup anu bakal rumah tanggana lainna ama. Cek Kiai Jarkasi bari mesem. Ampo anakna nu bangun sieun tapi tetep wani nyokot kaputusan pikeun calon pamajikanana. Nyawa di mana si Nyai kuliahna teh Ustaz? Tanya Kiai Jarkasi deui. Di Universitas Pajajaran Bandung, Kiai. Aduh, geningan jauh. Suhun tapi dah bade di dugdag wae, bade kana kareta tanapi kana bus. Margi aya rencangna nu sami bade kuliah di dugdag. Saha deui kitu budak awewe nu rek kuliah ka Unpad teh. Nenden, Mama Kiai. Nenden, budakna Pak Sopian. Sumuhun Kiai leres. Heunya cenah naon ari aya baturna mah. Eta we hariwang bisi sasorangan bolak-balik ka Bandung. Lainna naon bisi kumaha. Geus kitu mah Kiai Jarkasi, Ustaz Aca jeung Ustaz Maulana marulang ka imahna sewang-sewangan. Ari Risma mah masih jongjon we ngaji, da biasana ge kakarek-eureun teh sanggeus datang wanci adzan Isya. Ayeuna urang kocapkeun di hareupeun kampus Universitas Pajajaran Bandung. Di hiji warung 5 urang pamuda keur karumpul bari ngawarangkong. "Mana budakna teh Sopyan?" Cek salah sahiji pamuda anu pangkolotna tumanya ka batuna bari mulil-mulil kumisna nu rada baplang. Bukna nu jabrik ngadarewi gririaban diulinkeun ku angin. "Kela can katompong liwat Kang Robi doh. Kedeung deui paling ge," tembak Sopyan pangawakanna jangkung leutik tapi panonna puringas.
Rancing geus galak kawas meong anu keur nafsu. Teu ka kampus meureun mayan geus cangkeul tadi nungguan teh rarasaan geus beak cikopi ge 2 gelas ieu teh. Ceuk jajaka nu hijina nu ngaranna Agus. Dasarna we maneh mah beuki nginum kawas buyur. Cek Robi Cahyadi. Lain dia orang teh naraon yang ngarariung di dieu teh isuk-isuk teh eneh kieu lur. Salah seorang pemuda nu diuk di pojok cumarita. Dari sia kagarak nanya. Nacan apa masalahna gitu, Ned? Robi nyerongot ka Uned nu bieu nyarita. Hanya teuing da uing mah keur hees. Si tablo we tah teu bobogoh ngagugunyang ngajak ka dieu. Cenah mah rek diajak ngopi. Cek Uned bari nunjuk ka pemuda nu kulitna hideung lesreng kawas urang Afrika. Katelahna teh si tablo ari ngaran aslina mah Iwan Kusmawan. Aing mah terangkeun sop kaynya. Robi nitah ka Sopian. Kieu Ned, ari ente rek bela ka babaturan. Heuh bang-bangna mah rek bela ka uing. Cek Sopian tu manya ke Uned. Ya erek atuh da hilang di kan CS uing. Mabok reujeng, main reujeng, kadang hees ge reujeng mun kaparengan uing endong di taun maneh sop. Tembal Uned. Pasamona kawas anu daria. Uing teh boga masalah euy. Kan uing teh naksir ka Neng Asti. Tadi nama Neng Asti komala teh ngalayanan ka uing euy. Malah geus daekeun jajan baso babarengan. Sanajan basona ge meunang anyuk. Kiwari ditanya. Nya kiwari mah ditanya teh tara ngajawab euy. Sok nyingkahan we ka uing teh lamun uing ulin ka imahna teh. Ku uing teh disilidik keuh. Si horeng mah boga kabogo babaturan sakampusna. Jelas nama kabogo uing teh direbut batur. Tah ayeuna kuring ye rek ngawara eta budak. Budak lalakina ngaranna teh Somad euy. Sopian nerangkeun panjang lebar. Uned unggut-unggutan bangun nu ngarti. Aing ngawara jalma hiji ge nahan nepi ka ngumpulkeun jalma 5an sob. Ngerahkeun atuh kudu main koroyok mah euy. Akan nanti teh purah gelut tukang galungan saber ku jalma saurang nu ngaranna si Somad eta. Cek Uned deui bari jeung kerung. Jaga-jaga lur bisi bae ngalawan upugu mah manehna teh nyobat euy jeung jeger kampus. Cok Sopian deui. Sa ngaran jeger kampus na sob? Uned teh telepek panasaraneun. Ngaranna mah Yas Kurnia euy, ku sakampus Unpad mah disebutna teh Kang Yas cenah. Sabab kabeh mahasiswa gimir ka manehna mah. Ya sok atuh ku uing di bantuan bisi ente ka DC mah sok. Tapi nya layanan we heula ku sorangan cek kuring mah. Nya kitu maksud uing ge Ned. Tuh Kang Robi tuh budakna tuh. Cek Sopian bae nunjuk ka saurang jajakan nu kakarak turun tina angkot. Urang caritakeun heula kayaan di jero kampus. Poe harita teh kakarak beres wisudaan, kari hiburanna bae. Barudak band kampus keur maceuh mainkeun lagu di luhur panggung. Keur kitu hiji jajaka jangkung badag awakna kakar make jaket kulit dikacapanon hideung nangtung tina diukna. Tina bibirna nyelap rokok Marlboro. Bari nyerebungkeun haseup rokona poe eta jajaka teh nyarita. Ganti laguna. Gantilah, ku dangdut sekali-kali mah. Pasti naik ke panggung. Nyanyi lagu dangdut nu ngeunaheun euy supaya kabehan bisa joget.
Barudak band kampus langsung rep bae eureun mainkeun musikna. Saurang wanoja nu ngaranna Asti Komala naik ka panggung. Palai lagu naon Kang Yas teh? Asti tumanya kasih jajakan katelahna Kang Yas. Lagu naon weh? Nu penting mah ngeunaheun. Eta we atuh anu judulna naon teh mencari mangsa gitu. Cek Yas bari nyerebungkeun deui hasil prokona. Siap Kang. Asti gancang nyekel mic bari ngalieu ka tukang nu nyekel gitar. Harita nyarita. Punten Kang teu aya nu tiasaeun kana kendang ieu teh Kang. Ari kendangna mah aya ieu teh sayogi. Yas Kurnia culang cileung kasubeudeureun ka aula. Cung, gancang ka panggung euy, kendangan si Asti. Acung Ojil sobatna Yas anu keur ngadahar baso di setan baso. Gancangan ngahuapkeun sesa basona bari bahamna samutut pinuh ku baso. Acung maksa ngajawab, Ngep, gedop. Acung gura-giru naik ke panggung gek gidiuk hareupeun kenang. Sababaraha kali kenang ditabeuh, sanggeus ngarasa siap manehna ngacungkeun jempol ka Yas Kurnia. Geus kitu mah dar bae musik ditabeuh deui Asti Komala ngahaleuang laguna mencari mangsa. Sorana halimpu nyanyina ngeunaheun pisan. Lirikna teh kieu panginten pamirsa. Mun telepat manya, mengapa engkau memandang sampai begitu lamanya? Apakah kau tidak jemu setiap hari bertemu? Mengapa engkau memandang sampai begitu lamanya? Malu aku jadi malu karena tingkahmu itu. Mengapa engkau memandang sampai begitu lamanya? Hadirin kabeh tayanu cicing. Maroyek jararoget mawakeun gayana sewang-sewangan. Yas Kurnia bari rokona tetep nyantel dina bibir oge milu joget. Maju mundur kawas parahu nuker diseret ke ombak di tengah laut. Dina kayan kitu di luar aula kadenge sora jalma anu gogorowokan minta tulung. Jalma nuker di aula taya nu ngadenge sabab keur gandeng ku musik. Ukur Yas saurang anu ngadenge kana gorowokna eta jalma sabab Yas mah boga pangdenge anu seukeut. Gancang Yas muru kaluar barang breh teh saurang jajaka anu kumanehna dikenal nyaeta Somad. Keur lumpat bari diudag-udag ku 5 pamuda sejena. Atuh Yas gagancangan lumpat pikeun nulungan Somad. Pamuda nu pangharupna ngudag Somad geus ngamang-ngamangkeun peso balati ti satukangan Somad anu meh kaberi ku manehna. Hiuk. Balati ngolebat ngarakana tonggongna Somad. Tapi kepigelang Sopian anu ngahumbatkeun balati teh aya nu newak. Saurang jajaka gagah di kacamanan hideung geus bisa nyelametkeun Somad tina tawakan balatina Sopian. Nu ngudag laina gancang mantuan. Beureub uleud ngeblesur ngarakana careham Yas. Tapi Yas ngakiwar tuluy suku katuhna meta seak cedak hulu angan uned anu bieuna rajang kahanca ku dampah suku Yas Kurnia. Tabro teu cicingeun seak manehna narejang ka Yas, tapi Yas gancang nyuntrungkeun Sopian anu masih pupuringisan sabab pigeulangna diparieuskeun. Solontot cedak tablo ditengar ku Sopian bru duanana namru patumbang tindih. Siama aing lawana hiat. Robi maju bari perep buleudna ngeblesur bang baraan ngarahkana dadana Yas Kurnia. Tapi Yas gancang ngakiwar ka kenca bari siku katuhna nyamber careham Robi. Hiu geduk cebrot disusul ku tenggelan leungeun kenca kana puhu cili Robi. Salontot dalik deug hiu kebro dua ketiga nyayang kana tak-tak kenca katuhna Robi. Ditoron gitu mah jeger stasiun teh ngudupung bari jeung humarurung. Sopian anu amek kacida sawa pamaksudanana dihalangan ku Yas rikat nyokot deui pesona. Bari luncat manehna nirukeun balatina ngarahkana jajantung Yas Kurnia. Modal sia-cia tapi Yas teu cileudeuh. Leungeun kencana newak pigeulang Sopian nu keur nyekel peso balati. Sedengkeun leungeun katuhna ngetig kana puhu leungeunna Sopian. Balati direbut ku Yas tuluy dipesetkeun kana leungeunna Sopian. Seret Sopian atuh ngagoak geuting ngucur tina tatuna. Keur kitu uned batur Sopian anu saurang deui nyerenteng
bari nimpukeun batu sagede hulu munding kayas. Acung anu kakarak jol kadinya geuwat luncat bari najeh cangkeng nu mau batu atuh puguh we. Batur si Sopyan anu mau batu nyolontot duluy bru bae labu. Batuna ragrag ninggang kana cingir sukuna pisan. Atuh goak manehna gogoakan bari ceurik sabab cingir sukuna remuk katinggang batu. Kabur, kabur barudak kabur. Lumpat. Cek Robi nu kakarak bisa hudang. Tuluy manehna lumpat pangheulana. Lumpatna sasampoyongan da sirahna masih karasa lieur. Sopyan nuturkeun Robi jicir bari nungkup tatu dina leungeunna ari nu cingirna remuk disangkeh si tablo satengah diseret nuturkeun lumpat. Uned nu tinggalin gancang muntang kana calana si tablo. Keur mah calanana calana zaman ayeuna nu sok kaciri bujurna teh di bedol pisan ku Uned atuh porosot bae. Bujur hideung si tablo anu kawas bujur katel teh katembong ka mamana. Atuh ger bae barudak kampus nu ngarariung eta tempat sareuri mani eak-eakan. Pamirsa saya ulah hilap ieu dongeng dialpukan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada. Kanca wargi kidagar spesial di mana bayana anu resep ulah galih online atau napi belanja online nya. Tiasa belanjana ngalangkungan barang-barang nu dipajang di dongeng aki nu aya di pojok kenca handap ieu video. Kandun klik salah sawiosna. Engke pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atau napi Lazada. Tos lebat ke aplikasi mah pamirsa bebas bade gulah galih naon bae oge mangga kantun milihan bae. Barang-barang nu dipajang mah mungling atau napi cukang komo mentasnya kangge lebat ke aplikasi. Hatur nuhun kanu parantos balanja ngalangkungan dongeng aki atuh ubalanjana pamirsa ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngabantos kana kabenjengan ieu channel. Hatur nuhun pangrojongna urang keureuy dongengna. Kunaon mad tepi kaboga masalah jenggengna si Robi. Yastumanya ka Somad sanggeus Robi sabatur-batur kalabur jauh. Eta Kang si Sopyan teh bogoheun ka Asti. Kusabab ku Asti teu dilayanan nya meupeus keuyang ka kuring. Oh, ulah sieun ari dina bebeneran mah. Keun we, keun. Mun wani-wani deui urang sakalian we ubrak-abrik markasna. Ceuk Yas bari ngahurungkeun deui ududna. Hayu, barudak kaula deui, urang tuluykeun ngadangdutna. Ceuk Yas bari tuluy lempang nuju kaula kampus. Satuju panuju hayu. Ceuk nu lobaan atuh bring bae kabehan muru deui kaula. Da puguh keur aya hiburan ngareuah-reuah nu kakarak lalulus di wisuda. Dina kayan kitu, torojol teh datang saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhunanya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Ulah waka balubar, ulah waka lalebat ye. Jarajan heula ye ibi nyanak awug anu amis raos kareueut matak dedeyeun bari jeung haneut tuh ngebul keneh. Ye kukurau alias urap jagong. Ye Kang Yas ye, jajan heula mangga ye. Tong asa-asa nganjuk ke kenging ka ibi mah. Dede. Pohara pamirsa. Kuno rojolna bisarwiti urang cekapkeun heula tu dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalakon samoja bagian anu munggaran nepi ka hiji cak urang teuneun heulanya dihaneuleum sieum geusan sampeureun. Urang tuna dianjuang siang geus naleun wang sampeur deeng di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kangge sadayana nu parantos satia manco satia ngadongkeun oge ngarojong kana padaran-padaran dongeng aki. Mugi-mugi atuh sadayana pamirsa para manco salam dunya. Aya dina kasayan, aya dina kasinugrahan, aya dina kawalujaan. Amin amin ya robbal alamin.
Salam kasadayana di mana bae ayana aki namit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.